Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Pusaka Tumaritis Tilu bekerja sama dengan YouTube Mriki Channel. Jangan lupa tonton dan like. Tak lupa subscribe video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur untuk saudara sekalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset penganan kemarin anu ngaronda ieu aya kieu can aya nongol sosoranganan ieu mana udud acan pun penganan sepi serasa sepi ai sorangan teh batur ngomong jadi pikiran ge kadang-kadang sok ngalaweng weh mikiran nu di imah. Assalamualaikum. Weh, Catrik. Waalaikumsalam. Sana aja, Catrik. Di mana sih, Dit? Itu orang di warung yang kopi tarutup warung. Rokok mah rokok. Wah, orang ge. Ieu urang ngan duaan ieu. Hah? Duaan urang ieu ronda. Duaan. Marah deui. Moal salah si Marong cat anggeus ieu. Eta mah ngawadu wae ngomong narik datang tadi urang ditayang ka imana. Teu meuli kopi. Wah warungna tutup. Assalamualaikum. Salam. Salam Rong. Buset. Dit. Aduh. Cager. Ager. Maki hidung we beungeut. Sia maki eta we eta. Diuk calik diuk. Maki naon nya? Kasetnya ini. Oh, goreng cekanya. Tadi kenaon urang eta karena kayak mau gurubugan wae gini. Mana? Tadi di imah. Eta keur newakan beurit. Cek aing ge nya. Beurit kumaha eta teh? Beurit sukuna 2. Wah, heula. Beurit 2 ini sukuna. Nya burit naon? Burit trok mun sama. Ilok beurit Aduh, aing. trok. Tari iseun. Assalamualaikum. Salam. Salam kalurah hanjat. Taramang. Kalurah hanjat. Bisa kalurah. Sareng RT. Buset RT. Yang RT. Sugan aing teh kayak Ahmad kopi beureum. Mawa gembolan eta kararunya kanu ieu. Barurah eta ieu. Kalurah mangga. Ya elah. Teh ditanda teh. Calik. Tai kopina tanya, bikin kopina teh. Tak RT tekan ngajen jog. Sok geser kursi teh. Balik parurah eta pengerakeun kitu. Lah urang kuat era parurah. Oke, saya duduk berarti. Aduh, Eta ngomong oke ya. Eta merosot. Naon? Eta merosot eta. Biraku berakeun wae. Kolor teh. Kolor. Oh busuk. Duh, aing RT. Kalangan kumis. Merakeun. Bolon. Ieu calana. Cigana muat ieu. Naon sih maneh? Udah ngeula. Muat cigana ieu. Era parurah ih. Nah, tuh ieu mah opat RT ge asup kabeh di dia tuh. Diuk bareng diuk. Maneh mah sok ngerakeun RT. Sok dik teh. Diuk. Nyerege wae. Ngerakeun banget. Aing geus kolot teh jadi sok bubudak. Pelok teh ya, pelok ya. Hah? Pelok. Udah kena tuh. Ih, Udah maise. salah. Suku ieu mah tuh. Udah. Orang dah. Aduh, Kolot ge bener. buset. Bener nah tuh. Nah, Ayo ah. Borak kita nak. buset. Alah. Aing ampun. Naon wae maneh menjadi asup ke cara urang. Teh palurah dah. Begitu mah RT jadi non wae mah. Atuh maneh jadi asup ke calana RT. Ari maneh ngaromong gitu pada hareupeun dulu pada RT na di dieu apa kumaha sih? Itu iya kamari ge emang. Keur pamajikan RT dicalikeun teh dipetek jiga urang mah. Dijalikeun pan leumpangna teu bener ieu. Esodnya. Eta pan Harapan cekan RT. heeh. Anu sukuna kosuling. Buset. Ulu kukuna kos suling eta huna kos kali gandeng amun. Lempangna kitu tah. Sama si ini. Hah? Si ini anak Mang Sano. Oleh nama pamajikan teh ya. saya. Kumaha palurah tong ribet tong. Solusi palurah. Tenang. Lain pokona mode duit baru dah kemari pake. Pokona mah isukan datang we ka imah. Heeh. Pokona mah aya di ibu. Tenang gini. Woi. Tah dengekeun tah palurah keur ngomong tah. Sok. Kan jam 7 isuk datang ka imah. Ka imah apa ka desa? Ka imah wae. Ka imah wae. Urusan imah. Amun ka desa bisa ngajak bodas bisa. Benar palurah benar.
Kos Palura. kieu dengan palura mah ya. Adil bijaksana. Bener. Kudu merata ka rakyat teh gitu nya. Sebab ngaranna lurah mah lurus jeung terarah. Bener. Lurus pola pikirna, terarahna ke masyarakat. Buset bisa ngomong. Wet, emang aing kaleng-kaleng. Iya, namun dia pikiran mah cerdas ya. Emang Percaya ka ari manehna mah. Sebab borahan pan RT nanu ieu kan. nyao RT-nya nyaho. Wah, RT ngablur aya lurah. RT boro-boro ngarahkeun anu kos kitu. Buktina anu sembako ge urang nalangannya. Oh. Kurang kali ka lieuran oge eta menang Indomie 5. Jeung minyak saparapat RT meni pura-pura nempotena pura-pura selingkuh wae. Ke isukan mah ulah dihareupeun parurah demo we ka urang atuh hayang dieureunkeun ka RT na. RT itu di Sulit pikiranna. Sulit. RT mah. Terus Aing teh senang-senang teh ngan di RT-an ku aing. Mendingan geus demo ulah dihareupeun parurah. Oh jadi dihareupeun pimpinan. Sulitnya pikiranna teh nyangka. Tapi awakna gede wae sulitnya. Aing ngaranna RT teh rukun tatangga, cik atuh berwibawa. Nah, Lah kurang kumaha teh wibawana. Tadi mau naon? Hah rokok. Oh bener tadi. Tapi anu kurang. Naon? Tapi lu rokok doang lah kopi na opo. Ari eta kopi pan digembok. Aya kan kurang. Aya kurang. aya kan kumaha. RT kurang. Atuh ieu mah pan kopi ge bawa ti dieu ieu mah. Emang Virus aing lagi gembol di plastik di bawah ti dia emang aya kopi tadi. RT. Ari ngomong dihareupeun parurah ieu. Nah, Ronda. Palura. Mun Yuk, mun mun. izin pamit lah sakadapnya. Arek keliling. Arek kontrol. Kade tapi kade kelilingna kadenya hati-hati. Mun. Terus kade ulah bebeja ka kuringna keliling-keliling tujuanna rek ngintip si maharana nu baheno. Ente palura orang itu pikiranna goreng itu mah. Iya maksudnya lain goreng hari kuring kalau parurah kelingan ngumpul. Nyanya, tapi Ade mau jaga lingkungan supaya kondusif. pasti. Siap Palura siap. Tek nilik anu di imah pojok belah ditutup. Sok mangga. Kamari soalna loba anu teu bener. Nya. Itu kade. Lo bantu teu bener kumaha? Nya lo budak ngising di celana subhanallah. Orok. Aing teh nya. sok ayo. Yo. Palura, punten we. Ya, Mau bareng. RT. Sok aya. Lo lila batereuna CPA. Usut dengan Kurang seru. Mana deui? Enggak betul sate kan. Nya dong. Nah, eta ngomong jeung RT. RT nya dah. Palura. Ayo mangga. yuk mah dikosongan atuh di dieu. Eta ya marong. Iya, rokok di bawahnya. Sok aya bawa ge. Sok ayo. Aduh, Naon sih? ngomong-ngomong ya beteng asa-asa mules ya. Aduh kudu nama ieu. Aduh, Ulah keliling kabeh kudu aya nu jaga heeh. pos. Hayang mah kitu tapi ieu ngomong-ngomong ge hayang micin heula sakedeung. Heeh. Nya, teh. Kedengelan. Ulah bakal ditinggalkan ke ieu Pak lah era moal di dinya ninyakeun RT tinggal parurah. Pimpinan ieu kudu nama parurah jeung Pak RT heula. Aduh, Heeh. terus ieu ditunda gitu. Tunda heula langsung. Era dikosongkeun parurah jeung Pak RT aya di dieu. Aduh, teh. Rasana moal katahan ieu mah teh ya. Abang kudu dikeluarkeun di dieu mah. Ya Era tadi tuh. heula tuh. Era ya palura. Lah Ya, ngimpi sok aja. sok Urang daripada ngaberusut di heeh dia. di mereskeun ieu heula nya. Sok aya. Sok. Ulah lila-lila tuh. Moal Pak. Ayo, nya. Heeh. Aduh. Mah parurah. Ieu nyarios. Itu kan mobil ada jauh. Heeh. Tingkon pos ieu. Nek ningali lah mobil sakedeung mah. Ada melangwa RT tungguan heula di dieu. Ulah dikosongkeun. Lain kuring aya nyokot HP dina mobil. Oh, HP tinggalin HP parurah. Tinggalin di mobil. Heeh. Artinya Atuh. tinggal sakedeung ah. Sok. Buset. Lah iya kalah aing nu sesoranganan ieu. Palurah mangkat. Si Catrik mangkat, si Marong mangkat, si Adit mangkat. Oh. Gila amat sih nu miceun eta si Catrik jeung si Adit. Itu soranganan di dieu. Mau urusanana ieu. Palurah mangkat ti heula. Alah aing mah. Pik. Sit. Buset kenaon sih ya? Naon sih? Itu kata Buna RT serangan. Aing ngajak we ditinggalkeun tadi pura-pura mulus beuteung. Eta nangkem lu kumis ngomong kumis belewat jeung kumis ngomong. Aing mah hayang ngetes kejantanan si RT. Ya.
manehna ngarunda sorangan. Kumaha urang sing sieunan. Jadi ayo. Hanya kalap apa moal. Ayo. Bener-bener kali-kalinya. Kali-kali. Kerjain. Palurah geus makan kan di jauhnya. Palura eueuh mangkat, mana sorangan anu cilok-cilok wae. Lah ayo. Ayo. Kuman pesel. Ayo. Aduh, piringan kalah ngaronda sorangan, bang nyamperkeun nganterkeun rokok, palurah mangkat. Adena ieu rokokna ditinggalkeun. Gila banget teh balik deui na palurah. Aduh, dengan barana. Ih, naon sih eta? Pak, palurah. Kabur. Cek aing naon. Burangan berarti nya. Oh nyalian dia. Kumis doang gede. Apa kan gulangan sawah. Getek aing kuatan kan bogel-bogel lompat nah. Piuk. Dia kan mah. Aing mah sebel wae ka RTT. Kumis doang gede euy. Set bersilah we lidah di hadapan palurah mah. Pinter pisan ya. Kudu dikitukeun. Lah pinter pisan gitu eta. Gelas rong. Ya, Gelas ya. hareupeun. Rokok, kopi. Ditinggalkeun. Nah. Aduh, sih teh. Palurah. Usut anu serebat anu susurian mah. Ih. Gimana? Itu tadi urang di Pos. pos. Palurah masuk ngaeh, RT masuk ngarang. Ku masuk ngarang, enggak emang kenyataan di urang. Tuh, ilik tuh. Iya. Coba ayo orang pariksa. Orang pariksa tinggal tadi tuh. Ayo naon sih ah. Biasana Dah. Itu trik mantap kopi ya. Kopi orang. Kopi loba. Udud loba. Tinggal ngeunahna. RT eueuh kaburnya. RT eueuh. Burangan nya. Aing gede ku kumis RT teh. Sebel nempona. Teu saimbang cek aing madak ya. Teu saimbang ngejung kumis nah. Kumis gede nyali eueuh. Assalamualaikum. sana tadi Palurah. keliling. Geus Pak. Baik deh. Beres. Bener. Bohong. Ente, Palurah bener. Keliling tadi itu aman. Lain rek ngajelaskeun tadi di dieu cek RT ayana. Cari kalau cari. Kunaon gitu, kunaon gitu. RT laporan ka kuring tadi hari weus. Pajar di aya saranu aneh soran naon sih? Teh. Jauh Aya naon sih? Anu burung, palurah bener ya mah demi palurah. Ngarang teh zaman Di mana? Ini ya Tadi urang di dia. tempat lompat birit-birit. Gara maneh. Ya denge. Eta mah perasaan doang meureun. Jadi sok neangan wae fitnah heun. Tuh. Terus kolot oge RT mah jadi ilahai lolok. Eta yo, era ku kumis. Tuh tibang sorak Udah doang. nyebut kumis mana ya? Tapi barang tekajeuleuan aya di pembalas seuri mana di pada di harapan parurah mana? Set urang geus 14 tahun ngarona di dieu tidak sorangan. Oh, sorangan naon? Aman-aman saja. Oh, kaki acan lagi anak ucing. Kita masuk nyen sensasi wae itu da oge. Lu bener mana? Lah, tanya tuh. Bener. Nya urang ka di RT geus eueuh. Nya untung we urang emang tukang ngaronda nya. Nyali urang mah nyali bajak. Tadi RT kok ini tugas kirana wing ngecek mobil RT teh nunggu. Sorangan. Iya kan marah angkat panggilannya iya tabrak leutik ya. Kontrol. Pak RT mang ngomongnya balik. Urus alasan wae ah. Piraku. RT panduan jeung urang di dieu. Tanyakeun parurah urang kota birit-birit urang ngabohong alasan kumaha sih? Sumpah ti mana orang RT tadi diuk wae di dieu jeung urang aduh udud. Oh, sorangan naon gitu. Jelasna ya anu ngabohong ya RT atau warga ya. Ayo mah buktina kitu parurah. Oh, Tapi kuring ngajabat itu geus hampir 2 periode ayeuna nih cak 2 periode. Can kabejakeun sugan aya nu aneh-aneh gitu. Bohong, kalurah bohong kita mah Pak RT mah rek balik, kita mah rek mindo. Dengan sensasi wae. Mau alasan wae RT mah. Kangen mah kangen we ka pamajikan Wah, terus atuh, terang. Bang bebeja ka Pak itu rek balik. Batur ge sarua boga pamajikan teh. Ya. bener urang atuh alasan ieu henteu kadengen ku ceuli urang ye 2 ye. Sok Saksina ceuli urang ye. Ya lo kurang meuli kudu ngomong ka ceuli. Emang sorana kumaha tadi? Nu ieu teh lain ya? Heeh. Wah, iya yo, sorana mah yo.
gawean. Ting teh. Dup. Dengan Ya. Engke deui lamun jadi aparat kudu boga wibawa. Ulah beunang diheureuyan ku masyarakat tibang kitu-kitu acan beurang ngerakeun ku dedegan jeung kumis ih. nya Ngerakeun lurah RT mah. nya tadi nama kan reuwas parura tara ti biasana mah tara kitu ieu mah ngadadak itu kan kuat okos anu ngaroyok. Aing ngomong ka kuring RT jeger wae baheula nah mah tibang ngadenge sarono kararitu meuni kalap. Ayeuna mah geus kieu lah nunggu geus ulah jadi masalah nu kitu mah. Oh nya parura. Ayeuna waktu geus ngagayuh ka subuh ye. Heeh. Mending oge kurang ke masjid. Heeh. Kurang sholat subuh berjamaah. Benar. Da ayeuna mah puting ieu mah alhamdulillah suasana kondusif. Keun model urusan budak eta tadi iseng ka RT mah ulah dialakan hate eta mah. Teh ieu parura entak kitu ge meureun ngetes eta. Ya iyalah. Aduh, dengan Jadi ai jadi pejabat mah jadi aparat mah kudu tahan banting sagarupan oge. Teu bade teh pengki, nu alus nu goreng kudu diwadahan. Eta nu kahiji, nu kadua RT ulah so gampang kapanjing. Jadi lamun ceuk bahasa kolot mah kudu leureus jujur liat kali nah. Gitu benar. nya. Hayeuna urang babarengan urang ka masjid. Ayo. Terus beres sholat subuh. Yang wali ka imah sawang-sawangan. Nah eta Ayo. ra ieu. Tiga rawean ku barudak. Dengan Jangan lupa tonton dan subscribe di MNR Rizky Channel.